Abe, tika matus jajan noh. Heueuh lah. Ben juga hayang jajan, tika mari bejo can jajan-jajan. Atuh geura jajan sia kadinya. Asik, dibayar kenal kok tika. Na benjo ngeunah amat sia men hayang dibayarkeun bae ku aing. Emang aing mah sia. Naon kitu tik, bayarkeun ka jenting tika lain mah ben joge. Ih, bung amat ngeunah bae. Men tadi tuh kabas sia aya hayang jajan mah. Ih, pogo aba ben jona keur tebugan duit tik. Geura ih bayarkeun nya. Enggeus aya teu boga duit mah ulah hayang jajan. Hayang jajan sih mentana ka aing. Aing masih lain ja. Ih, tika. Oh, Benjo boga ide. Kumaha lamun tika nikah heula jeung Abah Benjo supaya tika jadi emak Benjo. Setuju kan? Ogah, bung amat aing kawin jeung abah sia. Kurang gitu tik. Kan kalau lamun tika kawin jeung Abah Benjo, tika jadi emak Benjo. Terus Benjo bisa minta jajan ka tika. Terus bisa minta nenek segala tik. Ih, sia aing ngomong ku babarieun. Emang aing awewe naon mendek dikawinkeun bae jeung abah sia. Hayo lah tik. Benjo hayang boga emak. Abah sia mah kawinkeunna jeung nini-nini ulah jeung aing. Embung Benjo mah embung boga emak nini emang saucayan tik geus peot. Masih. Buru sia lah. Yah, geus 1000 jeung sia. Ulap debat kebal-kebal aing jeung sia. 1000 amat ge tik. Deui, geus sakitu bae. Ieu mah menang jajan ciki doang hiji. Padahal mah Benjo hayang jajan cucu segala. Teh, saya ciki. Ya duitnya di dia ya. Mantap. Ih, Tik, sia mah tes jajan tah. Heueuh mu. Sia mah jajanna sorangan bae, teu ngajak-ngajak, mun itu inget ka aing. Oh, si hayang jajan tamu. Oh, Tik, Tunggu sekira jajan ge ka ditu. Hayu ge ku aing anter. dibayarkeun nya ke sia. Mumu hayang dibayarkeun pan. Kos Benjo sia mah. Tadi masih Benjo minta jajan ka aing. Kuari sia deui. Lieur aing mah jadina. Aing keur teu boga duit bugu Tik, kali-kali sih ngajajanan aing. Duit aing eueuh deui pugumu. Ya gitu tinggal 25.000 doang. Ya ge jeung meuli pulsa aing beak mu. Ih, sia mah ku parah. Parah cenah kumaha eueuh deui mah tinggal ieu doang jeung meuli pulsa. Tongos kieu, aing minta boga sia bae, hayang es aing. Sia. Mumu. Ih, loba amat yang nginumna. Haus aing Tik. Awak leutik aing nginum ku loba kos buyur anak bangkong. Eta ketika aing surakeun yang buyur. Hooh mah, pan awak leutik ge aing nginum ku loba sia mah. Duit tungan. Pan aing ge hayang keneh meureunmu, ih menduk dibiakeun bae sia mah. Oge, yang dua pernah tuh aing. Kabeh hayang carelam sia heh. Ih, Tika, pelit amat sih sia ka aing. Sia amat. Pike, Letik amat. pan sia mah awakna ge leutik, sakitu ge seubeung meureun. Edan. Di. Hi, hong sia rejengan. Tah, gitu karek mah bager sia. Hi mumu, aya babadog beuki aya awak leutik bae kos kurcaci. Edan. Bener mah, leutik ge sia mah. Aing mah letiknya imut. Oh si imut, kos anak berit. Balik ya gede-gede ge oon. Berak. Minum. Udah dicekan. Hi, atuh beak eta yang jeung nginum. Mah. Kupan. Asik, Benjo menang hadiah dina ciki. Emang rezeki anak bager mah selalu mujur. Ijo, siapa menang hadiah tah? Iya dong, Nahan jo hadiahna? kondom kupon maksudna. Berapa duit jo hadiahna? Is kasube kepo. Nyaho kasubek mah keponya jo nya. Oh, kepo jasa. Ulah kepo bek. Jo, emang menang berapa duit gitu hadiahna? Nyaonya. Ih, pinokun sia he. Bodoh saya teh karepo. Kami mah cuma yang nyaho doang jo.
Nyaho pelit sekos gitu doang ge. Kasubek kalatip, mana benjonya aho ieu hadiahna beraha duit kan ku benjo can digosok kupona. Oh, gara gosok ge Jo, dia pengen gosokeun. Naon sih, gosok beta batu akik dina pipi kalatip, sugan keluar kupon. Tidakun sia. Awas bang dada. Awas ya kueng Jo. Nahan sih senyum-senyum. Bener cek si Benjo sih tip. Dia ge pengen gosokeun tompel sia. Sugan keluar kupon cek si Benjo ge. Ieu mah lain keluar kupon bek. Ieu tompel aing lamun digosok bisa keluar jin. Puas ya puas. Anggus dia ge pengen gosok. Engke orang minta tilu permintaan tip. Beungeut sia ta gosok pakai amplas supaya herang ulah tutung kitu kos belum delan. Medan, atuh mah teu lecet tip beungeut aing digosok ku hampelas mah. Cek emak aing ge beungeut aing hayang putih mah titah direndam ku ringson. Oh, bila perlu inum ku sia cairin sona. Modar atuh aing tip. Ngodar los, lumayan aing buka duit meureun kuli nyelatkeun sia. Ih, parah amat dak. Ai parah bek, bawa ke rumah sakit. Bila perlu suntik mati sia bek. Medan cuma lu tompel. Iya. Enggak, saya kuari-kuari niaran si Benjo. Urang kudu nyaho bek eta manehna menang beraha duit eta hadiahna. Kamu saya ge kayak orang minta jatah tip. Oh lah kudu eta mah. Ayo saya, busnya. Si Atik mau. Ih, sia deui Jo. Da kemarana kitu Tik mau. Nu ka masih mumu. Oh, Jo, eta ciki tah. lain mau. Lain pina pugu ciki. Terus nyaho ieu Tik, pake nanya deui sia. Ih, Nyaho, oon ongkos si mumu mah Jo. sarua Tik jeung si ya on KB. Kok disaruakeun jeung aing sih Jo? Nu oon tadi nama sia Jo, terus nular ka kami. Oh bener, jadi kami kailukeun oon gara-gara sok kulini sia. Medan, tarian nu on nyalakeun ka benjo. Geus lah benjo mah neuk balik nekakan ciki di imah. Ih, Benjo ngakan ciki doang ge. Ku tiba ka imah, di dieu Benjo rejengan jeung aing. Embung, dasar nu sakikieuna ieu ciki. Malah diajak rejeungan deui, kana mah seubuh benjo. Pelit sia Benjo. Bodoh lah, disebut pelit ulos. Ih, nah Benjo dasar pelit. Bodoh. Woi, na Benjo. Waduh, aya budak deui. Kabur lah. Ih, mabur tip. Oh, ngalunjak. Jo, ada kemana sia? Dek naon sih Saria gegeron ke si Benjo? Tik si Benjo mantu menang hadiah dina ciki. Hah? Nu bener sih ya? Tik, nyetip. Oh, Tik, tadi manehna menang kupon dina ciki. Ai kitu mah eta kupon kudu dicokot ku aing. Jamanehna beli ciki na make duit aing dak. Oh, tah. Hooh, Geus hayu atuh Tik, penta kuponna ka si Benjo. hayu ge. Ku aing bantuan tapi kami menang jatahnya. Tik, menang meureun jeung beli kopi mah. Lah sia subek ku hayang ngopi bae, awak geus hideung ge kos dedek kopi. Eta sia, kos dadak kopi cenah tip. Bener, bek. Medan. Geus hayu ge tewak si Benjona. Au saya gaya. Benjo ulah balik ka imah. Budak mentak nyusul benyo ke ka imah. Ho, bener. Benjo boga Edi. Nyemput di Beyo. Ho, bener. Di Bella. Aduh. Buat kotok sih. Aduh. Kotok sah, sih ngising di sembarangan bae. Lain ngising di jamban. Dasar. Kotok oon deh oon, terus na benjo, labatan malah mah. Ini kan suara nu ceurik tah. Suara si Benjo eta mah. Oh, bener. Ayo sia dek mabur ka mana sia geus kieu ah? Dek naraon sih? Benjo keur sebel yo. Dengan benjo keur teh kotok tuh. Ono bau. Bauna mirip bau kereka subek. Eta sia lamosret. Jo, mana kupon hadiah ciki? Di kandek naon nanyakeun kupon benjo.
Benjo, eta kupon aing lah, jamelin lagi make duit aing. Tolah, ima tetap kupon benjo. Teu bisa kitu, Jo. Berarti eta kupon rejengan ya si Tika. Jas yang meuli ciki nage make duit si Tika. Nah, bener Jo. Bung. Pokoknya tetap ima tetap buka benjo kupon. Titik. Ih, siama. Jo, kumaha lamun eta kupon ku aing bayaran ya 25.000. Bayaran tah. Heuh, Jo. Baik sih Jo. Untung sih ya. Duit menang, ciki menang. Eta ge meuli ciki pakai duit si Tika, terus kuari nek dibere duit di bae ku si Tika. Sih nya, untung banyak dong benjo. Iyalah. Oke, Daek. Mana kuponna? Ya tik. Dia duit nak. Tah. Oke dealnya. Deal. Deal. Asik. Oh geus, benjo nek meuli ciki deui, nu loba teh ya. Benjo nek pesta ciki. Nu nya tik. Heuh, Jo. Oh geus ya. Eta sia. Nah Benjo, boti kotok amat sih ya dengan sia. Benjo. Dasar meh nama bener-bener oonnya. Kupon geus puguh, daek bae deui dibeli ku aing. Ngaranna gena Benjo, Tika. Oh sih. Tik, mistik geura gosok tik aing mah nyaho menang berapa juta eta coba. Oh tip, aing ge penasaran ieu hayang gegerang ngagosok. Gedang neangan kenteng heula. Nah. Ya teh kenteng nak. Geura gosok. Ih, coba lagi dah. Hancer lah. Aduh, Tika, apes amat awak sia. Heueuh heh, mana duit aing geus dibikeun kabeh deui ka si Benjo. Kumaha ieu mu aing? Sabodo ih sia teh ya. Coba mun tadi dijajankeun bareng kabeh majeng aing seubeuh meureun urang. Ih, sia mah kitu heh. Hooh mah. Geus lah aing menek balik dengan wadang lapar. Ih, mu, terus duit aing kumaha ieu? Wah, aing geus sarua lah, nek balik lah. Sabar tiknya. Bek, gantian eta duit aing. Aing geus teu boga duit, Bek. Eta tadi nama jeung meuli pulsa duit anu dibikeun ka si Benjo. Aing teu boga duit tik, boro-boro ngagantian duit sia. Hayang ngopi ge ripuh aing hese duit mah. Lah, subek hirup teh nya kutulok boga duit sia mah. Lah, apa sama sih aing di film ayeuna mah? Sabar tik, sabar. Subek dek naon sia, macam-macam sia ka aing nangan kesempatan bae. Ih, tik, aing mah cuma dek nenangkeun sia. Lain dek neangan kesempatan kok, tik. Teu butuh sia aing mah. Geus sia mabur ditu, bisa di Smackdown sia ku aing, hate aing kerja rengkel yeuh. Eta sia, ku si Memet main dek si Smackdown bae aing. Sabodo lah, geus ditu mabur sia lah. Oge oh. Lah, sial amat sih aing poe ieu. Si Benjo be anu untung banyak mah.